Coba belajar ke Allah. Atuh cenah mal kabeliban, kajen kempes ge. Pake bae. Yes, saya. Kuari geus ningat, geus sayang mio hayang mobil blon paneta. Mio geus dibere Habib Rozak hayang mobil. Paneta mana? Bawa. Tuh, saya gusar geser. Atuh ai kitu mah ulah cenah dunia. Dunia mah di pabere ti Allah masa bodoh pake ulin ku urang sakumaha ulinna budak leutik kana kaleci jeger beres piceun kalecina. Oh masalah nu berarti ulah nyangkut ketika orang sholat ulah aya sekupi di jero hati. Ketika orang sholat ulah aya jabatan di jero hati. Ketika orang sholat ulah aya makhlukan di jero hati. Hiji Allah. Ditanya deka mana? Deka Allah. Kenaon? Keur ka Allah. Jeung sa? Jeung Allah. Ayat tadi ditanya. Jeung saya ente kadi? Jeung Allah. Naik mana? Naik motor. Motor di mana? Itu di hareup. Motor naon sekupi nang naon nang ngridit. Banyak nang ngridit jeung Allah. Pantogeun saku aing. Bohong sia. Bal kacolongan aing mah nang ngridit mah bohong sia jeung Allah. Allah pakai kokoset ku sia.